Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sarareha? Mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng mitra dina acara dongeng Sunda. Ayeuna teh seri Atanapi bagian ka-6. Hanca anu waktos katunda teh dina carios kalayan judul Jago Bojong. Karangan Bapak K. Sukarna nu diropea Atanapi digarap deui ku Mang Maman. Sok mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos marangga kasadayana. Aduh nyisarilah sedih sereset hate manehna nyereset asa disebet reuy beungeutna bias deui sarta cipanona nyurucu ninggali sarilah kitu. Si Udi ngadadak gugu sarta gancang ngaharewos ngababarah kasarilah anu harita keur sedih ieu pokpokanana teh. Sabar Nyai, sabar heula, ulah waka nyangis aju. Keun suga nyangke oge aya lobihna geura margi Ramana Den Jaya nyaah ka putrana. Ari Den Jaya geus buleul deui hayang ngawin ka Nyai. Keun ulang kupingkeun bae heula kumaha jucungna. Ceuk si Udi semu nuatir. Ari nyisarilah ukur ungeuk harita teh bari nyusutan cipanona nu nyuruju. Cinta ka anjeunna teh Mama. Abdi moal kenging di sisi lahan sanaos ku widadari. Naon kaawonan anjeunna teh? Ceuk Den Jaya maksakeun maneh nyaritana oge. Da sieun Ramana kumaha onam. Yahya, Mama teh kolot. Mama ngarti kana tujuan budak ngora. Numatak Mama geus nitah ka hideup sangkan buru-buru neangan pibojo. Eta teh daya lian lantaran Mama kasieunan. Sieun hideup salah campur, tungtungna salah pilih. Sabab ku Mama geus kasawang anaki. Hideup dina jeroning inditi imah arek arulin sok dianteur-anteur ku si Udi. Bari mawa bedog. Yah, ari ulin mawa bedog mah tangtu ulin ka tempatna pamainan, ka tempatna ronggeng, ka tempatna jago-jago anu sok nyieun kaonaran. Lantaran sahao kadua gaplok salah bener teu dihiding dipariksana saenggeus disiksa di kade. Tah kitu kahariwang kolot mah anaki. Ari ayeuna bet bukti pisan geni. Lamun hideup bogoh karonggeng tak sarua hartina. Hideup sok lalajo nungigel ronggeng, sok lalajo ketuk tilu. Tah di dieu Mama ngarasahan deui. Sabab lamun urang hayang karonggeng saeutikna hideup tangtu indit ti imah.
ari peuting nganter ka pamajikan anu geus nyandu ka ronggeng. Tangtu didinya bakal timbul sagala rupa kaonaran, sabab ronggeng ngaranna oge anaki. Tangtu aya nu ngigelan, tangtu bakal mindeng pacogregan geura. Tah dasar ieu pisan mama moalnya tujuan. Mama terido boga anak ninggalkeun kewajiban ibadah diganti ku boga kewajiban nakol naon ngaranna teh. Sing nyaah kana diri anaki. Omat ulah diteruskeun ka Nyi Sarilah teh. Anggur gera ganti neangan pi pamajikaneun teh atuh anu luyu. Sing nyaah kana diri anaki. Omat ulah diteruskeun ka Nyi Sarilah teh. Anggur gera ganti neangan pi pamajikaneun teh anu luyu jeung laku lampah urang. Pek ku mama didoakeun sing manggih pi pamajikaneun teh anu tekun ngajalankeun amal ibadah. Ari amal teh kudu daek mere maweuh ka sasama manusia, kudu nulung kanu butuh, kudu nalang kanu susah. Ulah jahil kaniaya, ulah hiri, ulah dengki. Basa kudu diuga-uga, ulah pika nyerieun batur. Tah kumaha ari di tempat kalangan ronggeng. Pek talengteng ku urang, pek talingakeun ku urang, sarta bandungan ku urang. Naon akibatna anu dilantarakeun? Naon akibatna anu dilantarakeun? Kapelet ku Nyai Ronggeng teh. Tah akibatna anu goreng teh anaki. Lamun mama ayeuna nyarita kieu, eta teh mama geus ningali sorangan anu purutul lantaran kabita ku ngigel ronggeng. Ceuk Ramana Den Cahya bari gogodeg teh ngusap raraina. Mama, abdi tos buleud mama, sareng abdi bakal tanggung jawab. Moal rek nyeleweng tina ajaran mama, anu mawi ayeuna abdi unjukan oge. Hayang nulung kanu butuh, hayang nalang kanu susah. Nyi Sarilah teh nuju sesah mama. Anjeuna teh nuju butuh ku pitulung. Anjeuna hayang ditulungan ku abdi, dibawa kana jalan anu ditempuh ku abdi sareng mama. Kana jalan anu henteu ngandung akibat, kaawonan anu dilarang ku agama jeung ku nagara. Hartosna kana jalan anu bener, sairama sareng pituduhna Gusti. Tah kitu kahoyongna Nyi Sarilah teh mama. Atuh eukeur mah abdi teh bogoh, katurug-turug kabogoh abdi hayang kitu. Nu mawi enggal bae ku abdi ayeuna teh dibantun ka dieu, dipintonkeun ka mama. Mama, abdi nyuhunkeun diwidian bae ku mama kanggo ngabuktoskeun abdi teu ingkar tina pituah mama sareng tina ajaran agama anu dianut ku urang. Abdi ayeuna hoyong ngabuktoskeun ku jalan ngawin ka Nyi Sarilah. Widian abdi teh nya mama. Ceuk Den Cahya mani ngalimbah. Jep sajongjongan jarempe teu aya nu nyarita anak jeung bapa baralem. Nya kitu deui Sarilah anu keur ngumbar cimata dina bakating teu kuat ngupingkeun Rama Den Cahya. Segeruk manehna teh ceurik ngagukuk bakat ku sedih. Atuh henteu matak heran anu nyegeruk teh ka kuping Rama Den Cahya reuwaseun. Cahya, saha eta anu ceurik? Ceuk Ramana bari rurat reret ka tukang. Nyi Sarilah mama, anu ngantosan di pipir. Jawab Den Cahya cipanona ngagarendang. Nyi Sarilah, naha make sina nungguan di pipir?
Menang kitu anaki, sanajan manehna ronggeng, teu nanaon dasarua manusia. Ayo sina ka dieu, cing mama hayang nyaho, gancang bawa ka dieu Cahya. Ceuk Ramana ngaburu-buru. Mangga mama, jawab Den Cahya bari terus cengkat rek mapageun Nyi Sarila. Kakara oge Den Cahya kaluar ti jero imah. Arigok neuleuh Darta ngegedig geus deukeut pisan. Atuh gancang Den Cahya teh ngageroan Nyi Sarila. "Nyai, ka dieu Sarila," ceuk Den Cahya. Bari terus Nyi Sarila dituntun rek dibawa ka imahna, dituturkeun ku si Udi. Kakara tepi ka panto, haok teh Kang Darta ngambek, sorana ceceleuweungan. Atuh reug Den Cahya eureun, bari neuteub ka Kang Darta, nya kitu deui si Udi oge, manehna cicing di dinya, bisi bae musuhna ngamuk, manehna rek ngalayanan. Kitu pikiran si Udi, nu matak ngilu ngajanteng. "Montong asup ka imah, sia setang," ceuk Kang Darta. Bari ngagedig ngalugas bedog, gura gerok matak paur. Malah Ramana Den Cahya, anjeuna mani ngagebeg, ninggali aya anu ngambek jeung ngabar-ngabar bedogna. Atuh anjeuna kaluar, sok sieun kumaha onam, bisi anakna cilaka dikadek ku anu datang. "Cahya, ngajago sia teh ha? Lamun rek ngarebut kabogoh aing, ulah susulumputan deuleu. Terang-terangan, da moal burung dibikeun ku aing oge. Haram ciada, kopta, lebok deuleu si Sarila. Tapi sempalkeun ye, leungeun aing nu katuhu. Hayo maju sia Cahya, wani ngarebut awewena, tang tu wani ngalawanan ka lalakina. Hayo maju. Tah, ieu buruan lega deuleu." Ceuk Kang Darta bari ngabubat pabitkeun bedogna sarta terus nunjuk kana buruan. Sararea henteu nembal, ngajaran tengah henteu obah, bari neuteub ka nu nangtu. Atuh Kang Darta teh nafsu, asana dianggap sepi, haok manehna nyarekan tina bakating ku ambeng. "Cahya, teu wani sia teh ha? Lamun teu wani pajukeun baba sia, geura tarangna anu leucir teh ku aing arek ditaro. Mana bapa sia teh Cahya? Anakna bangsat awewe, ari bapana bangsat naon euy?" Ceuk si Darta. Bari molotot ka Ramana Den Cahya. "Darta koplok, ulah mamawa ka bapa aing koplok," ceuk Den Cahya. Bari nyerenteng bakat ku ambek arek ngalawanan Darta. Neuleuh Den Cahya nyerenteng, sia Kang Darta ngahambat nyabet sirahna Den Cahya. Ari hiuk bedog nyamber lempeng pisan kana sirah, gero Sarilah ngajerit dina bakating ku reuwas. "Engkang," ceuk Nyi Sarila bari ngudag gerek nulungan ka Den Cahya. Ngolebatna Cahya bedog matak serab nu ninggali, matak gugup matak reubas, katambah ngadenge sora nu harita ngajerit. Atuh Ramana Den Cahya ngorejat bakat goreuwas, bareng jeung heatna bedog rek nyabet sirah Den Cahya. Ramana ngagoak tarik siga nu ngaremes buuk. "Hup!" ceuk Ramana Den Cahya. Bari ngeupeukeun beureupna nu bieu tas digerakeun siga anu newak angin. Geus kitu kersaning Gusti, barang gero nyebutkeun hap. Kawas nu kasetrum bae leungeun Kang Darta teh eureun bari nyekelan bedogna. Ngadekna ka Den Cahya teh harita teu bisa kebat. Atuh Den Cahya reuwaseun, manehna kakara sadar yen harita teh bahaya. Gancang Den Cahya mundur,
gak buru ngarontok jeung sarilah anu harita ngaburu. Arigok ari papuket itu ieu silih rangkul meureun bakating ku bunga. Maranehna saralam padahal pang bisa kitu nu jadi sabab bapakna geus mapuh ngeureunkeun bedog anu harita nyerepen. Engkang, aduh, Kang Cahya. Ceuk Nyi Sarila bari reumbay ku Cipanon. Sarilah, keun bae tong nangis Sarilah. Engkang suka keneh paeh ngababatang disabet ku bedog musuh. Tibatan boga kolot kahina mah. Geus Sarilah, tong nangis. Jawab Den Cahya. Anu melong neuleukeun Kang Darta, anu harita ngajeten. Ngulangkeun bedog henteu usik henteu malik ibarat bebegig bae. Tok, rek naon ilaing teh euy? Ceuk Haji Abdullah bari neuteub ka Kang Darta. Ampun Juragan Haji, abdi teh ampun. Jawab Kang Darta bari karacam kereceum semu nu susah. Ngan ukur syarat ampun geuning nya. Nah teu bisa mata deui eta teh. Ceuk Rama Den Cahya bari nyambeurkeun. Teu tiasa kula. Ampun Juragan Haji. Artikeun ku saliaingnya. Bedog mah buatan manusia euy. Lamun teu digunakeun kuno hirup mah moal bisa hirup sorangan. Tah, sedeng urang anu hirup aya anu ngaturna. Buktina yen aya nu ngatur geuning, anjeun bisa ngajentul kitu, kawas bebegig. Kumaha tah ari geus kitu? Ampun kulan. Jawab Kang Darta pi khawatireun. Pek atuh, ari ampun mah geura tobat kanu kagunganan. Lamun geus tobat teu meunang sakali-kali deui nya. Mangga Juragan Haji. Jawab Kang Darta mani haros-hos. Tok atuh geura tobat. Ceuk Ramaden Cahya bari neuteut. Kumaha tobatna teh Juragan Haji? Jawab Kang Darta. Mani ngaheruk bakat ku era wiwirang di kolong jatang. Sugan teh bisa. Geuning teu bisa kitu-kitu acan jago teh. Ceuk Ramaden Cahya bari ngaleret ka si Udi ok neruskeun omonganana. Udi, papadahan atuh ku ilaing euy. Rek tobat cenah tah musuh ilaing teh. Mangga Mama. Jawab si Udi anu tita tadi bengong lantaran manehna kakaranyaho harita yen Ramana Den Cahya teh lain si itu si eta. Adu gancang manehna nyampeurkeun Kang Darta anu leungeunna siga anu beku terus dicagapan dipapai saurat-uratna. Ok si Udi nyarita. Kumaha aja galasana dijabakan ku Uing Daraja. Ceuk si Udi bari nyengel seuri teh mencet-mencet leungeun Kang Darta. Karasa Udi. Wabna Kang Darta. Ya aya, karasa teu bisa uget. Moal jelema maneh mah Daraja. Nyumacak oge ulah sok sakadek-kadekna ari lain kadekeunana mah. Jeung ulah sok sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleukeunana. Tah, teu meunang ngadek ka Den Cahya jeung ka Uingnya. Sabab lamun ngadek ka Uing jeung ka Den Cahya mah kitu jadina. Ngarti? Pobae rek dikadek mah guru si lain. Sabab cenah ngaranna teh banyaon cenah. Bawas, basidik ngaranna teh. Jeung omat euy, ulah sok neuleuh Sarila. Boga Den Cahya eta mah deuleu. Lamun si lain kumawani neuleuh deui ka Nyi Sarila. Wah, cilaka geura. Pilaku dah. Panon si lain teu lolong geura. Haji, Darta. Ceuk si Udi. Nyaritana teh dibauran ku Ocon. Udi, buru-buru dah papatahan. Rek tobat cenah.
Ceuk Ramadhan Cahya nyarita anak sakali deui. Sok aju, jujurkeun uing darta. Ceuk si Udi wari seuri sarta pok manehna neruskeun omonganana dituturkeun ku Kang Darta. Ieu pok-pokanana teh. Gusti, hampura Gusti, sagala dosa perdosaan yang abdi ka Juragan Udi jeung Kaden Jaya. Nya kitu deui kaneng sarila. Moal deui-deui abdi teh Gusti. Hampura Gusti, hampura. Ceuk si Udi sarta ngomongna dituturkeun ku Kang Darta. Hup, yo. Ceuk Ramadhan Cahya bari ngebutkeun sorban. Atuh kulapes leungeun Kang Darta ngulapes. Clik bedogna ragrag. Atuh gancang ku manehna dicokot deui. Regdeg lumpat sanggeus nyokot bedogna teh. Ninggali polah Kang Darta sararea garogodeg. Teu sangka polahna kitu. Atuh terus ditarampo kawas anu hayang awas. Kang Darta lumpat ka mana siga nu sieuneun pisan. Ari pek tetela pisan manehna ngabrig-brig balik. Atuh Ramadhan Cahya harita teh sasauran. Cahya, ayo gerak ka ari mah deui anaking. Cing bawa eta istri teh. Ieu anu tadi disebutkeun teh. Ceuk Ramadhan Cahya bari neuteub ka sarila. Leres mama, jawab Den Cahya bari ngareret ka Nyi Sarila. Mitra kaum dangu, Nyi Sarila ge ngartieun dileretku Den Cahya teh. Seleundeuk deui nyampeurkeun. Cong Nyi Sarila munjungan bari pok nyarita kieu. Mama, ieu abdi nyanggakeun samudaya kalelepatan mama. Ceuk Nyi Sarila bari nyolongkrongpi ka resepeun sabab siga sopan pisan bubuden nu lungguh timpu. Ditarima Nyai. Syukur hidup kadarieu. Ayu atuh urang ka ari mah geura. Jawab Ramadhan Cahya bari nampa leungeunna Nyi Sarila sanggeus dilesotkeun terus anjeunna ngaleos dituturkeun ku puterana. Sup Ramadhan Cahya teh harita kalebet bumi diiringkeun ku Den Cahya anu bareng jeung Sarila. Dituturkeun ku si Udi anu teu weleh elenge rasana mah ieu aing nu geus meunang perang tanding. Gek saradeya dariuk ngariung matak sugema daparomana halegar teu aya nu siga bingung. Itu ieu galumbira saenggeus diukna merenah kakara Haji Abdullah ngawitan nyarios deui. Cahya, saha anu bieu rek ngadeg teh heuh? Ceuk Ramana bari neuteub ka Den Cahya nu harita ngeluk tunggul. Kang Darta mama, jawab Den Cahya teu daekeun ngabohong. Kunaon pang manehna kitu? Ngarah ka hidup eta teh atawa ngarah ka si Udi? Ngarah ka abdi mama. Ceuk si Udi mang nembalankeun Den Cahya. Nah ilai make di arah-arah kitu Udi. Naon anu jadi pasalna teh? Biasa bae. Parebut ronggeng ulan. Wab si Udi bari eleng. Teu sieuneun teu eraeun si Udi mah ku Ramadhan Cahya teh duka kunaon da kitu adatna. Jadi tina pasar parebut ronggengnya. Saha ronggengna teh euy? Nyi sarinem kulan. Aja salo Kang Darta bae. Ari kapihuraan nyogrog je sok ngamuk. Padahal ari ngigoronggeng mah sia bae teu kedaji kekeweuk ku sorangan. Wab si Udi
bari nyengehel seuri ingeteun ka Kang Darda. Nah, hati balik euy. Ari nu diparebutkeun Nyi Sarinem, ari anu diudag-udag Nyi Sarila, mana anu benerna eta teh? Leres mama, kabogoh abdi mah Nyi Sarinem. Ai kabogoh Den Cahya Nyi Sarila. Dasar Sidar, aduh aing babulit. Sidar aja bae. Ari kabogoh, ari bogoh kanu geulis, ari kalakuan siga iblis. Jawab si Udi bari seuri. Itu. Geus bae atuh maneh mah ulah pipilueun nyarita Udi. Ayeuna dewek rek nyarita ka anak dewek Den Cahya jeung Nyi Sarila. Janten, abdi teh teu kenging ngupingkeun deui. Ceuk si Udi panasaran. Tak ilaing mah sok salah denge. Cek dewek ulah pipilueun nyarita, lain ulah ngadengekeun. Jadi jelas nama ngadengekeun menang, tapi henteu menang ngomong. Kajaba lamun ditanya. Mangga mama. Jawab si Udi mani manggut. Ari Ramaden Cahya ret ngareret ka putrana, ret deui ka Nyi Sarila, tidinya nembe sasauran deui. Sarila, mama kacida bungahna, ayeuna panggih jeung hidup, kalawan kasalemetan, pang mama ngarasa bunga, lantaran ceuk anak mama, hidup teh bujaanana, malah hayang buru kawin. Kitu omongan Den Cahya anu kadenge ku mama. Atuh mama mani atoh boga anak, hayang kawin, hartina geus koloteun hayang ngurus rumah tangga. Nya ku mama ditaroskeun, saha-sahana nyai teh putra saha urang mana. Ari geus diterangkeun yen nyai pahatu lalis, atuh mama teh ngagebeg. Lantaran bakatku atoh bakal boga minantu teh ka anu pahatu lalis. Tapi barang ditanyakeun naon pada melanyai, mama tepi ka ngareunjag lantaran cek wartos ronggeng. Tah lantaran eta pisan mama tadi kalepasan tina bakating handeueul. Naha bet boga anak teh make mika hayang ronggeng. Nu matak terus diseuseul bisi bae salah raba. Bogoh teh ngan ukur bogoh henteu mikirkeun ka hareup. Dah kitu pandangan mama waktu tadi kapun anak. Tapi lantaran ayeuna mama tepung sareng nyai, atuh mo aya lepatna. Lamun mama rek tumaros, naha nyai saleresna mika hoyong kapun anak. Sareng mama hoyong terang, mun leres hayang ka Cahya. Naha gawe ngaronggeng teh rek eureun atawa moal. Lamun hidup geus kawin, tah sakitu mama naros, mugi nyai ngawaleran. Ceuk Haji Abdullah bari neuteub Nyi Sarila. Mitra Nyi Sarila teu nembalan. Sajongjongan mah ngabetem, rusras inget kabareto cipanona ngagaranda. Tapi teu ngajawab soteh, lain eueuh pijawabeun. Ngan bingung ngomongkeunana, osok sieun salah paham. Tungtungna ngaharuk bae siga anu sedih pisan. Bari tungkul maning ngeluh kawas bueuk meunang mabuk. Nyai, Nyi Sarila ulah sedih-sedih anaki. Mama naros kitu teh mung sakadar hayang terang, tapi ari kabeuratan mah ulah. Ceuk Ramaden Cahya naros deui. Kulisik Sarilah cengkat, ret ngareret ka Den Cahya anu kabeneran pisan. Harita teh eukeur neuteub.
atuh prok panon Den Cahya jeung panon Salirah Bantro. Sanggeus manehna pateuteub Nyi Sarilah teh ngareret ninggal ka Rama Den Cahya. Didinya nembe ngajawab matak heran nu ngupingkeun sabab cariosan ronggeng tapi nyaritana beda ti ronggeng-ronggeng biasa. Kieu sasauranana bari nyurucud si panon. Duh, mama abdi teh nuhun waktos ayeuna ditaros. Tahun-tahun abdi ngablu milari anu teu aya. Saumurna abdi ngangguh nalangsa ku nasib diri. Abong papasten pangeran teu tiasa dihalangan. Abdi teh kedah tunggara ceroning hirup di dunya. Pikir abdi kedah nyeri hate, abdi kedah rajet. Ari anu jadi pasal gara-gara hiji sepuh anu enggeus ngarorok abdi ngukut abdi ti alit. Jalmina kalintang sae ahli amal jeung ibadah, tapi da puguh manusa salamina osokoroba barang anjeunna terangeun nyeun abdi sareng putrana dina sajeroning campur katarapan rasa bogoh sarta janji dina hate lamun pada hirup hayang hirup babarengan. Namung ngaraos hanjakal lantaran harkat abdi teh ngan saukur nu dikukut barang putrana kitu teh lain disambut gumbira tapi disambut ku bendu. Abdi harita disesel tepi kabeak bersih sagala diugit-ugit atuh abdi henteu kiat harita keneh ge ceurik jalaran karumaosan ti aalit ngan nyesakeun. Ku ceurikna diri abdi anjeunna teh bendu pisan. Teras abdi teh disiksa lantaran saur anjeunna wani ngungha kanu ngurus. Ku jalan geus mika hayang ka putra anjeunana. Atuh abdi henteu kiat nahan panyiksa anjeunna. Harita abdi kalenger teu emut di bumi alam. Emut-emut harita teh abdi tos aya di bumi. Namung di bumi tetangga atuh henteu matak heran abdi ngadingdiut ceuri lantaran awak nyareri tilas panyiksa nu tadi daging lantaran awak nyareri tilas panyiksa nu tadi daging karasa barare satulang-tulang nyareri. Ku tatangga diupahan sarta teu kenging keluar. Ari alesanana teh pang abdi teu kenging bijil bisi ditambahan deui ku panyiksa nu teu leungeus. Atuh abdi teh ngagugu harita henteu kaluar ngan ukur ngajanteng bae dina handapeun jandela. Barang abdi tumpat tempo kalintang pisan herana. Margi siga seueur jalmi pabaliut matak heran. Sangkaan diri abdi mah nu nguruskeun abdi bae lantaran bieu disiksa. Tapi barang atos lami geuleyeung aya panasaran sarta ngaliwat kadinya. Breh sepuh kabogoh abdi nginghak ceurik bari leumpang. Atuh abdi teh ngagebeg gancang harita kaluar. Ari hate teu paruguh asa kaweur asa bangreng sarta terus natanyakeun anu maot bieu saha. Barang abdi atos nguping nyen anu maot panutan panyakitna bitu jantung waktos abdi keur disiksa. Atuh abdi teh teu kuat teregdeg harita lumpat muru layon nu digotong. Barang layon geus kaudah gabrug ku abdi dirontok sarta ceurik ngabangingi. Bari montel henteu lesot. Atuh anu ngagorotong harita areureun heula jalaran kagok ku abdi. Gancang abdi muka turub
gancang abdi muka turub, gabrug mahit teh dirangkul. Cerit abdi teh ngacerit tarikna maratan langit. Les harita kapiuhan teu emut di bumi alam. Ceuk nyesarilah bari hiung harita manehna ceurik siga nu kasuat hate. Sararea ngaralimba ngupingkeun dongeng sarira ngareluk ngarilu sedih si panona ngagarunclang. Sanggeus nyisarilah leler teu pati alek-alekan terus Ramadan Cahya harita teh naros deui. Tos kitu kumaha anaki? Ceuk Ramadan Cahya bari ngusap beungeut miceun kasedih meureun sarta neuteub nyisarilah anu nyusutan Cipanon sarta pok nyarios deui. Nya di waktos eta pisan abdi teh teu daek wangsul. Sanaos seueur nu nyambat tapi abdi mugen bae. Pada melandiri abdi saban usi ka kuburan. Ngadon ceurik ngabangingik nalangsa taya hinggana. Hilap kana tuang leueut awak ngadak-ngadak roba. Kuru aking ngajang jawing pake jadi ruda geradig. Keur mataya keur salin saban dinten idek liher calik mayunan kuburan. Saena nuju kitu teh aya sepuh nu ngalangkung reug liren mayun ka abdi. Anjeunna teh melong bae sarta ka abdi tumaros kunaon siga nu sedih. Atuh enggal ku abdi teh diterangkeun tingawitan dugi ka lekasanana. Eta sepuh teh gogodeg sarta teras cumarios mapatahan kasim abdi. Kieu saur eta sepuh nyariosna ancad pisan. Geus anaking ulah ceurik eta teh pantrangan Gusti. Lamun urang keur tunggara lain ceurik ngabangingi, tapi kudu nganuhunkeun ka Gusti nu Maha Suci. Lantaran susah jeung bungah anging pangersa anjeunna. Urang mah ngandarma bae, malah maot sareng hirup anjeunna anu kagungan. Nu matak omat anaking, lantaran kagungan Gusti urang ulah rek tibelat da moal rek hirup deui. Jasadna teh jadi taneuh. Anggur jung geura ikhtiar itung-itung ngabangbrakeun lamun hidep. Inget deui ka anu geus maot teh. Pek ku urang teh amalkeun ajaran kabogoh urang, tapi anu haradena, anu henteu bertengtang jeung ajaran para rasul teu pasalia jeung kitab. Tah akhirna bisa panggih jeung jalmi anu sarimbag jeung anu geus maot teh. Sakitu carios sepuh anu kahartos ku abdi. Terus anjeunna ngaleos ari abdi ngadak-ngadak harita teh asa jagjag sarta ngemut tina hate. Naon pangarti nu maot nu diajarkeun ka abdi? Diemut-emut bet ngibing anu tos diajarkeun teh sareng nyora anu halimpu paragi ulin duaan. Malah mah gamelan oge abdi teh kungsi diwara. Nya tiwangki daharita mah abdi teras bae ngatrok akhirna dugi ka Bandung. Nya barang ningali lontang abdi teh make kabita. Namung kabitana abdi sanes kabita ngaronggeng. Mung kabita kusorana tatabeuhan eta lontang. Atuh abdi teh nyeleundeuk hayang ngiring kana lontang. Sajeroning abdi campur hate mah teu weleh masket emut bae kanu maot. Mun abdi harita ngawih asa ngawih jeung nu maot. Mun ngupingkeun tatabeuhan ras bae manikat cipta anu nabeuna nu maot. Atuh abdi teh gumbira katunggaraan teh ical digentos ku kabungahan. Geus kitu kersaning Gusti carios sepuh teu lepas
Gok abdi harita tepang, pajonghok paadu panon patepang patinggal rarai. Sareng pameget nu kasep sarimbag sareng nu maot. Katambi eta pameget siga nu hoyong ka abdi. Atuh abdi teh gumbira malah teras ngalayanan. Dasa umur abdi ngibing rumaos ngalayanan teh mungkat dan cahya sorangan. Kitu mama lalakon abdi teh. Ceuk nyisarilah bari nyusutan Cipanon. Syukur Nyai. Ceuk Ramana Den Cahya bari ngusap deui raraina. Ari Den Cahya jeung si Udi mah ngaharuk bae harita teh. Teu lila pok Ramana Den Cahya tumaros deui. Naon Nyai? Anu jadi pangalaman Nyai sajeroning ngaronggeng teh. Ceuk Ramana Den Cahya kawas nu kurang tetela. Mama, sajeroning abdi ngibing ngalayang di pakalangan, abdi teh tetep milari sugan aya nu sarimbag sareng panutan nu maot, sareng sugan nguping sora nu sasora jeung nu maot. Tapi matakna langsa lami pisan henteu mendak. Atuh moal matak heran, upami wangsulna beuh teh abdi mah osok tapakur bari mikir jero ati. Saban wengi abdi nyaring mun kapareng kasarean salenyap geus hudang deui. Deluk abdi teh mikiran ngalamun anu geus maot, bruh breh kalakuanana anu kalintang hadena. Tungtungna breh abdi manggih rupa-rupa pamikiran nu dicangkem dina hate. Naon margina panutan make maotna ngadadak. Atuh ras abdi teh inget sarta kaharti ku ati, yen mungguhing jasmani mah geus tangtu keuna kuroba. Asal ngora jadi kolot, asal cangker jadi leuleus. Malah ku abdi dipikir naon parabna jasmani. Ari breh tetela pisan parabna oge, sarua ku anu keuna kuroba. Kayaning daging jeung buah sareng sajabiti eta jeung dina merlukeunana sok merlukeun kalahiran. Imah sareng kadaharan nya kitu deui pakean. Janten ayeuna tetela lahir memerlukeun lahir. Atuh abdi rada paler margi abdi atos terang jasad abdi masih hirup. Moal bisa babarengan jeung jasad panutan abdi anu geus jadi taneuh. Nu mawi meungpeung hirup teh abdi sejamilarian. Hiji pameget berbudi nu jiga panutan abdi pikeun ngagentosanana. Namung timbul persoalan anu meulit kana hate, nyaeta soal pikiran. Mikir itu mikir ieu bet loba pisan nu ahe. Ibarat manusia bae anu kalintang lobana, tapi taya nu sarupi. Sakitu loba sorana tapi taya nu sasora. Atuh nyel dongkap emutan naon sababna pangkitu. Tungtungna beuki kaharti yen Gusti Allah kawasa tina sagala perkara. Bukti dada melanana saragam henteu sarupa. Atuh timbul dina hate yen lamun urang nyembah teh anging ka anjeunana. Margi mun anjeunna bae nu kagungan bumi langit sareng saeusina kabeh. Aku margi yakin pisan pikeun urang teh tetela henteu daya henteu upaya.
atuh urang kudu ngarti jalana amal ibadah, sabab nu deog nu sengkol sadaya kagungan Allah. Di jalma nu pangalimna tepi ka nu cawokahna, eta kagungan anjeunna ku urang kedah dihormat. Sabab mun urang ngahormat kana dadamelan Allah, eta teh sami hartina ngahormat anu kabogana. Cenah kalakuanana rek hade rek goreng oge, eta mah kumaha amalna nu sejen tong ulu biung. Kajaba lamun dipenta, urang teh kudu nulungan. Sabab bikeun manusia mah gede susah ku gedena, leutik susah ku leutikna. Tungtungna silih perlukeun dasarua pada susah. Tungtungna breh bae tembong, urang kudu hade. Urang kudu hade basa, ngarah urang hade bangsa. Lamun urang hade basa tangtu moal nganyerikeun. Sabab cek pitua kolot, kahadean kagorengan datangna teh tina ucap. Nu mawi bet pantes pisan kudu alus saur ngarah urang alalakur. Lamun jeung batur alakur tandana nu beragama. Lamun urang beragama, tangtu bae ngajalankeun parentahna Gusti Allah. Tah akibat campur gaul, tangtos nambahan pangarti anu bakal ngadatangkeun kanyaho nu rupa-rupa. Asalna tina atikan sangkan luhur pangawuru, sangkan jembar pangabisa. Sabab asal campur gaul nu nambahan pangarti teh, mun hate urang kagugah ku ninggal nu serba endah, eta kudu dipiara lantaran sifat nu endah mangrupakeun kasenian. Seni ibing, seni penca, seni sorana gamelan nu ngalun, matakna langsa sakapeung, matak gumbira nu ngawih, matak kaletir sakapeung narik birahi. Mun eureun teh dedengeun, basana anu diraket ngagugah pikiran urang, matak hayang jadi maju sairama jeung nu ngarang. Mun nu nyerat eta basa nyaritakeun anu luhung, sok terus hayang nurutan urang oge jadi luhung. Keureup ngebrehkeun kaendahan, abdi teh sok ngabandungan ka anu nabeuh gamelan. Sigana anu parebut tapi lantaran saati kabawa rasa sarasa, henteu ngajadikeun goreng malah alus anu aya. Sorana teh silih bantu tungtungna, ngajak ka urang nyipta sagalaning endah. Nyipta seni tina sora eukeur maraban ceuliuna. Nyipta seni tina rengkak eukeur maraban panonna. Atuh nyel timbul kahayang-hayang jadi jalma sehat. Ngarah nikmat mun ngadenge, ngarah sugema ningali. Tungtungna hirupna mikir sangkan jadi jalma sehat. Manehna kudu sadia. Paheula-heula diajar cara diajar gamelan. Tapi keur sahiji maksud kapentingan rakyat urang jeung keur kapentingan bangsa. Nu resep adil-adilan, nyangulik hukum perdata. Nu resep ngaheuyeuk rakyat, nyangulikna tatap raja. Nu resep kaperjuritan, nyangulik kasantikaan. Mung hayang nagara, mun hayang nagara makmur, nyangulik tatara harja. Mun hayang rakyatna sehat, kudu sadia ubarna. Nu diulikna husada, tah kitu patokanana sepuh-sepuh baheula mah. Di antarana teh kitu, anu kaharti ku abdi hasil abdi campur gaul jeung masing-masing ahlina ku abdi osok ditaros. Pang abdi tataros kitu,
sarehna kurumaosan abdi mah jelema miskin. Sugan ari kaharti mah kana kewajiban hirup. Meureun sajalan bodo ge moal bodo-bodo teuing. Asal abdi ngarti bae yen eta bodo jeung pinter kagunganana Gusti Allah. Tah mugi mama uninga itu pengalaman abdi. Jawab Nyi Sarilah bari teu karasa cipanona teh nyuruju. Tak panjang amat ieu. Mitra, waktosna parantos waktosna parantos teu kabujeng. Hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana pamugia kusadayana dihapunten sareng hatur nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salas rebna jeung anu parantos satia mancona. Sareng hatur nuhun deui anu parantos ngajempol ngabagikeunna terus deui komentarna oge hatur nuhun kasadayana. Ieu teh ngabantos ka Mang nya muhun. Hatur nuhun mung sanaos Mang mah sanes tukang dongeng, ieu mah mung hiburan we. Urasa aya-aya itu mitra. Hatur nuhun pamugia atuh ieu teh sing janten pang beberah kana mana, sing janten bang baluh kana pikiran, pang lipur kana kolbuna. Sagitu. Insyaallah dicekapkeun sakitu wae. Insyaallah di lajeng deui enjing patepang dangu deui enjingnya. Mohon hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.